hayang dipasan kebahagiaan hirup di alam dunia. Bener ya. Moal aya kebahagiaan, urang hirup di alam dunia lamun teu atur jeung cocok jeung teu cocok jeung aturan Gusti Allah. Saur Allah teh urang teh digerok. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Ada surat Yunus ayat 25. Surah Allah teh wallahu a'lamu bihaqiqatil murad. Wallahu arigusi Allah yad'u ila daris salam. Allah teh ngajak ke aranjeun ila daris salam. Daris salam teh kana imah kasalamatan. Allah teh ngajak ka dinya. Kasalamatan teh naon? Kabagjahan. Darussalam teh naon teh? Surga. Darussalam teh. Allah teh ngajak ka urang ka surga. Surga nu di mana? Di mana urang hayang lembet ka surga teh kedah kumaha? Ibu hayang lembet ka surga? Ayeuna keneh. Nah alim da panjang ki urang teh surga teh maot teh nya. Atosna. Nalika urang teh diajak ku Gusti Allah yeuh urang ka surga na Allah embung ah. Dan pirang pun maeh heula. Lain kitu maksudna. Wallahu yad'u ila daris salam da Allah teh masihan surga teh lain di akhirat unggul di dunia ge teh pikeun. Ulah mikiran surga di akhirat lila keneh. Mupunten. Ulah ngemut-ngemut kumaha surga di akhirat urang teh lami keneh. Di alam barzakh sabaratus tahun, sabaratus tahun. Di alam mahsyar sabaratus tahun. Itu langsung neraka surga langsung teu lila keneh pada hirup urang teh. Berarti aya kebahagiaan pasieun ku si Allah teh lain ke di akhirat unggul, tapi di dunia ge urang mah kebahagiaan. Kasaha eta kebahagiaan dipasikeun ku Allah ka urang sadayana nyaeta kajarni anu pola pikirna inget kana bawa kahirinya. Kajarni anu pola pikirna jang akhirat. Gitu. Lain inget akhirat teh kudu maot anjing. Tapi robah pola pikirna. Urang teh jing ngarah inget ke akhirat. Ngarah naon urang inget ke akhirat teh? Ngarah bahagia gitu. Gitu. Da urang teh lain makhluk dunia. Urang teh makhluk akhirat. Lamun sapi makhluk dunia. Lamun hayam makhluk dunia. Lamun lauk teh makhluk dunia. Tingali ibu eta lauk. Seribuan anakna langsung keluar. Pro sabaratus sabararebu tah keluar anak. Gitu. Dalahar sorangan.